من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadratul mukarramin, para alimul ulama, para juama, para asatidz, sadaya kasepuhan pini sepuh anu ku pribados dipihormat, sandriin sandriyah wabil khusus nu aya di ieu pesantren anu sami-sami kuat dibanggakeun, didoakeun, mudah-mudahan singgara di abdina Allah nunyaan lahir sinareng batina, paranyang yuswa ageng darajatna, ngabahagiakeun kanu janten ibu ramana ti wiwit dunia teu dugikeun ka alam akhirat. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormateun simkuring sadayana. Puji syukur urang aturkeun ka Allah Rabbus Syakur. Salawat rawuh salamna pamudah-mudahan disurah limpahkeun ka paduka alam Nabi tertinggi, Rasul terunggul, revolusi dunia Islam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekantun ka para sahabatna, ka para tabi'in, tabi'ina, tugdugikeun ka urang sadayana, mudah-mudahan sepuhan nu misri pameget anu di jero anu di luar, anu caket nu tebih teu dipilih-pilih teu diwilah-wilah, pamudah-mudahan sadayana sing kalebet direng-rengan umatna junjunan alam nu kenging syafaat ti anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, alhamdulillah dina ieu kesempatan urang neraskeun anca urang dina raraga ta'lim insyaallah anu bade diaos ku urang dina ieu kesempatan. Muka duana urang diajar maca, diajar ngalogat eusina hiji kitab anu sok disebat kitab Mukhtarul Ahadits. Sadeacan urang ngalajengkeun anca logat Mukhtarul Ahadits, urang ngadoa ka Allah pamudah-mudahan penyusun ieu kitab tami-tami kamuliaan moga Allah Rabbul Alamin. Oge urang ngadoakeun ka sepuh urang sadayana, ka wargi urang sadayana, ka guru-guru urang sadayana anu parantos salik di alam barzah, pamudah-mudahan sadayana kaing rahmat ridho oge pangampuran Allah Rabbul Alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syulillahi laumul Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan syulillahi laumul Fatihah.
wa ila hadrati syekh wa ila muallifi hadal kitab ila hadrati syekh wa usulihi wa furuhi wa masyayikhihi wa ahli baitihi syaulillahi lahumul fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim nuran wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alil quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufratan min khufarin niran. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tinggal kitabna. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis anu ka-12, hadis anu dikawitan ku haraf hamzah. Ata geus datang ni ka kaula saha Jibrilu, malaikat Jibril. Faqala mangka nyarios ieu malaikat Jibril, ya Muhammadu, hei Muhammad, ispek hirup anjeun masyikta sakarep anjeun, fa innaka mangkasanya nyana anjeun eta mayyitun anu bakal maut. Wahbib sareng pek pika cinta ku anjeun makana perkara sita anu karep anjeun. Fa innaka mangkasanya nyana anjeun eta mufarikuhu anu bakal papisah jeung ieu perkara. Wa'mal jeung pek amal anjeun makana perkara sita anu karep anjeun. Fa innaka mangkasanya nyana anjeun eta maziyun anu dibales naon bihi ieu amal. Wa'lam jeung kudu terang anjeun anna syarafal mu'mini kana sanyanyana kamuliaan jalma anu iman eta qiyamuhu hudangna itu mukmin kumigawe salat bil laili dina waktu peuting. Wa ijahu jeung sanyanyana kamuliaanana mukmin eta istilnauhu ngalap sugihna ieu si mukmin anin nasi di manusia. Rawa tos ngariwayatkeun hukana hadis saha al Baihaqi Imam Baihaqi an Jabirin hadis katampi ti Jabir. Malaikat Jibril dongkap ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur anjeunna, ya Muhammadu isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad kok pek hirup anjeun sakarep anjeun ngan saemut fa innaka mayyitun anjeun bakal maut. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuh. Lamun anjeun rek mika cintanan wae kok pek kumaha anjeun ngan sing emut
fa innaka mufariquh anjeun bakal pisah jeung eta perkara. Wa'mal ma syi'ta lamun anjeun rek amal baik ma syi'ta sakarep anjeun ngan sing emut fa innaka maziyun bi satiap amal pasti aya babalsna. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Entong nu gede nu leutik pasti dibales komo nu gede. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail anjeun sing uninga saestuna kamulyaan jalma mukmin daek hudangna eta mukmin dina waktu peuting ngalangkungan salat, ngalangkungan zikir, ngalangkungan doa, ngalangkungan tafakur, ngalangkungan tadabbur, ngalangkungan muhasabah sareng nu sanes-sanesna. Wa izzahu istighna'uhu anin nas pangmulia-muliana jalma mukmin nyaeta mukmin anu ngarasa sugih. Tiba pada jalma riwayat Imam Baihaqi hadis katampi ti Imam Jabir. Ata geus datang ni ka kaula sahaatin anu datang mir Rabbi ti pangeran kaula. Fa akhbaro mangka ngabejakeun ieu atin ni ka kaula annahu saestuna kalakuan jeung tingkah eta mansing saha jalma mata anu maot ieu si jalma min ummati di jajaran umat kaula la yusyriku anu teu musyrik ieu si man billahi ka Allah syai'an kana hiji perkara dakhala asup itu siman al jannata kana surga. Kala ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakutu maka ngucap kaula wa izana jeung sanajan zina ieu si jalma wa in saroko jeung sanajan maling ieu si jalma kala ngadawuh yatin wa in zana jeung sanajan zina itu si iman wa in saroko jeung sanajan maling itu si iman. Rawa parantos ngariwayatkeun hukan hadisa Muslimun Imam Muslim wa Turmudi sareng Imam Turmudi Tirmidzi jeung Imam Tirmidzi wan Nasai sareng Imam Nasai. Lajeng hadis ke-14 ata geus datang ni ka kaula sahaatin anu datang min indi Rabbi ti pangeran kaula azza maha luhur Rabb wa jalla sareng maha agung ya Rabb. Pakola mangka nyarios itu atin man sing sajalma shalla anu maca sholawat ieu si man alaika ka anjeun Muhammad min ummatika direng-rengan umat anjeun sholatan kana hiji sholawat kataba nuliskeun saha Allahu Gusti Allah lahu pikeun itu si man biha kalawan ieu hiji sholawat asro hasanatin kana 10 pirang-pirang kahadean. Wa maha salang ngarebur Allah anhu ti itu si man asro sayyiatin kana 10 pirang-pirang kagorengan. Wa rafa'a sareng ngaluhurkeun Allah lahu ka itu siman asra darajatin kana 10 pirang-pirang derajat. Wa radda sareng ngabales Allah alaihi ka ieu siman
mislaha kana misilna itu hasanah. Rawa parantos ngariwayatkeun hukan hadis saha Ahmadu Imam Ahmad an Abi Tolhata hadis katam ti Abi Tolha sing saja manu maca salawat ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalawan sakali maca salawat maka Allah nyeratkeun pikeun eta si jalma nu maca salawat sakali teh 10 pirang-pirang kahadean. Allah ngahapus pikeun eta si jalma 10 pirang-pirang kagorengan. Allah ngaluhurkeun pikeun eta si jalma kana 10 pirang-pirang darajat. Malah waradda alaihi mitlaha, Allah masih males kana pantarna eta kahadean. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha Ahmadu Imam Ahmad an Abi Tolhata hadis katam ide Abi Tolha. Atuhibbu naha mika cinta anjin ayyalina kana yen leuleus naon kol buka hate anjin watudrika jeung manggihan anjeun hajataka kana pangabutuh anjeun. Nah anjeun hayang boga hate nu leuleus, nah anjeun hayang pangabutuh anjeun kacumbonan. Jawabna tanang tos sadayana pada hoyong. Kumaha carana irham kudunya anjeun al yatima ka budak yatim wamsah jeung kudu ngusap anjeun rasahu kana mastakana itu yatim wa opim jeung kudu mere kadaharan anjeun huka itu yatim min ta'amika tina kadaharan anjeun yalin bakal leuleus naon kol buka hate anjeun wa tudrika jeung bakal manggihan anjeun hajataka kana pangabutuh anjeun. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha Tobroni Imam Tobroni an Abi Darda hadis katampi ti Abi Darda. Modal supaya ngabogaan hate nu leuleus, modal supaya sadaya pangabutuh urang kacumponan, modalna taya kajaba iwati irhamil yatim pikanya pika deudeuh budak yatim wamsah ra'sahu usapan mastakana wa at'imhu min ta'amika bere katuangan eta budak yatim tina katuangan anjeun. Insyaallah yalin qalbuka wa tudrik hajataka hate anjeun bakal lulus pangabutuh anjeun bakal kacumpunan. Ittaqi kudu takwa anjeun Allah ka Allah haitsu ma kunta di mana wae aya anjeun. Wa atbi' jeung kudu nganutkeun anjeun as-sayyi'ata kana kagorengan al-hasanata ku kaalusan tamhu bakal ngalebur itu hasanat ha kana itu sayyiat wa khaliqi sareng kudu berakhlak anjeun annasa ka jalma-jalma bi khuluqin hasanin kalawan akhlak anu aralus. Rawa parantos ngariwayatkeun hukan hadis sa Tobroni Imam Tobroni an Abidar hadis katampi ti Abidar di mana wae anjeun aya rek di kota rek di desa rek di gunung rek di kampung modalna taya kajaba iwati takwa di mana anjeun nyeun kagorengan tuturkeun ku nyeun kaalusan insyaallah eta kaalusan bakal ngahapus kana kagorengan
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, anjeun kudu berakhlak kepada manusia kalawan akhlak-akhlak anu mulia. Ittaqi kudu takwa anjeun Allah ka Allah, wala tahkironna jeung ulah ngahinakeun temenan anjeun minal ma'rufi kana kahadean syai'an kana hiji perkara. Walau antufrigo jeung sanajan nyicikeun anjeun min dalwika tina wadah anjeun fi ina il mustasqi dina wadahna jalma anu mentang inum, wa antalko jeung yen manggihan anjeun akhoka kadulur anjeun wa wajhuka bari ari wajah anjeun ilaihi ka ieu akho eta mumbasitun anu marahmai, wa iyyaka jeung kudu mika sieun anjeun wa isbalal ijari sarta ngarumbaikeun samping sarung. Fa inna isbalal izari mangkasa nyana ngarumbaikeun samping sarung eta minal makhilati dina pagawean anu dicacat. Wala yuhibu jeung teu mika cinta ha kana eta makhilah sapa Allahu Gusti Allah. Wa inimruun jeung lamun nyarekan hiji jalma ka anjeun, wa inimruun jeung lamun nyarekan hiji jalma ka anjeun, satama tegesna nyarekan ieu imruun ka anjeun, wa ayyaro jeung moyok itu imruun kaka anjeun bi amrin kalawan hiji perkara laisa anu teu aya itu amrin eta pika di anjeun. Fala tu'akhir mangka ulah moyok ulah ngawiwirang anjeun huka itu imruun bi amrin kalawan hiji perkara huwa ari itu amrin eta pihi aya dina itu imruun. Wada jeung kudu ninggalkeun anjeun huka itu si imruun yakunu bakal aya naon wabaluhu balukarna itu si imruun eta alaihi madarat ka itu si imruun. Wa ajruhu jeung ari ganjaranana itu si imruun eta laka pikeun anjeun. wala tasubanna jeung ulah nyarekan
temenan anjeun ahadan kahiji jalma rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadits saha al-Toyalisi Imam Toyalisi an Jabir ibni Salim hadis katampi ti Jabir bin Salim. Anjeun kudu takwa ka Allah, takwa ngagaduhan makna sieun ku Allah, takwa ngagaduhan makna isin ku Allah, takwa ngagaduhan makna ngaraksa diri dina pirang-pirang anu diharamkeun ku Allah Rabbul Alamin. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Omat-omat anjeun ulah ngahinakeun kana kahadean, kana hiji perkara rek gede rek leutik hade mah hade asal ikhlas dasarna, carana bener, tujuanana bener, akibatna bakal kapendak, ukuran ponokna di alam dunia, ukuran panjangna jaga di alam akhirat. Rek leutik tong dihinakeun ngaran kahadean sok sanajan sakadar anjeun nyicikeun kana wadah pikeun jalma anu mentang inung, di mana anjeun pendak jeung baraya anjeun, baraya bisabab, baraya bin nasab. Omat-omat wajah anjeun sing marahman, anjeun tong coba-coba gumjelek lege gumejelek. Di antara cirina jalma anu gumejelek nyaeta sok ngarumbaikeun sarung, ngarumbaikeun sarung saiga nutupan kana mumuncanganana eta tina sebagian pagawean-pagawean anu dicacan. Allah teu cinta lamun sumaya hiji jalma nyarekan jeung ngawiwirang ka anjeun kalawan hiji perkara anu mana eta perkara teu aya di anjeun, mangka ulah dibales ku ngawiwirang, ulah dibales ku moyok ku hiji perkara anu padahal eta perkara aya di itu si jalma. Inggalkeun sabab akibat kagorenganana bakal madarat ka dirina, ganjaranana eta si jalma jang anjeun. Wala tasubbanna ahadan, tong coba-coba wani nyarekan ka hiji jalma. Hadis ke-18, ittaqu kudu takwa araranjeun Allah kallah, wa'dilu jeung kudu adil araranjeun baina auladikum antara pirang-pirang anak araranjeun. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha Nu'man Imam Nu'man kudu takwa araranjeun jeung umat di mana anjeun boga budak, gaduh putra bade pamaget bade istri bade normal bade normal, omat-omat Allah Rabbul Alamin sinareng Rasulna pesen ka urang, mewajibkeun ka urang kudu adil antara putra-putra urang. Ittaqu kudu sieun araranjeun firasatal mukmini kana pirasatna jalma mukmin, fa innahu mangka sanyana itu mukmin eta yang zuru ningali itu mukmin binurillah kalawan nur Allah. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha at-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Sing sieun kana pirasatna jalma mukmin, sabab pirasatna jalma mukmin mah langka nyalahan, sabab jalma mukmin maninggal kalawan nurna Allah, kalawan cahayana Allah. Ittaqi kudu sieun araranjeun
da'watal mazlumi kana du'ana jalma anu didolim. Fa innaha mangkasanya nyana itu dakwah eta laisa teu aya eta bainaha antara itu da'watal mazlum wa bainallah jeung antara Allah naun hijabun hahala. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha Tirmidzi Imam Tirmidzi. Entong coba-coba ngadolim kahiji jalma sabab di mana jalma nu didolim ku urang ngajerit ngadoa kana Maha Suci mangka antawis doa jeung ijabah nu Maha Suci teu aya hala pasti diijabah. Ittaqi kudu sieun ara ranjeun al maharima kana pirang-pirang paharaman takun bakal kabuktian ara ranjeun eta a'badan nasi pang ahli ibadah manusia wardo sareng kudu ridho anjeun bima kana perkara kosama anu parantos ngabagikeun sapa Allahu Gusti Allah laka pikeun anjeun takun bakal kabuktian anjeun eta alnan nasi pangbeunghar-beungharna manusia. Wa ahsin jeung kudu gawe hade anjeun ila jarika kata tangga anjeun takun bakal kabuktian anjeun eta mukminan jalma mukmin. Wa ahibba sareng kudu mika cinta ada wa ahibba sareng kudu mika cinta anjeun linasi pikeun jalma-jalma makana perkara tuhibbu anu mika cinta anjeun linapsika pikeun diri anjeun takun bakal kabuktian anjeun eta musliman jalma muslim. Wala tuksir jeung ulah ngalobakeun anjeun al-dhahika kana seuri fa inna kasrata dhahiki mangka sanyana loba teuing seuri eta tumitu ngamaotan itu loba seuri al-qalba kan hate. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha al-imamu Imam Ahmad an Abi Hurairah hadis katampi ti Abi Hurairah di mana anjeun hayang panghebat-hebatna pang bisa ibadah-ibadah na hiji jalma resepna jauhan pirang-pirang paharaman sing sieun ku pirang-pirang paharaman di mana anjeun hayang jadi pangbeunghar-beungharna manusia resepna sing ridho kana bagian anu parantos dipastikeun ku Allah yang anjeun di mana anjeun hayang jadi jalma anu bener imana bener jadi jalma mukmin sing alus kanu jadi tatangga di mana anjeun hayang jadi jalma nu muslim nu nyaan ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik mika cinta ku anjeun manusia-manusia seperti anjeun mika cinta kana diri anjeun sorangan. Jeung Kangjeng Nabi pesen dina hadis akhirna ieu wala tuksirid dahika umat anjeun ulah ngalobakeun teuing seuri bumojeng komojeng ngagak-gak mah naon sabab fa inna kasratad dahiki tumitul qalba loba teuing seserian tumitul qalba bakal maihan kan hate beh dieuna bakal teu hate
di mana tuluy diantar bakal pai hatena maudzubillahi minzalik. Ittaqu hadis katib 22 kudu takwa araranjin Allah ka Allah wa sallu sareng kudu salat araranjin khamsakum kana 5 waktu araranjin wa sumu jeung kudu puasa araranjin syahrokum kana sabulan araranjin waduh jeung kudu ngaluarkeun araranjin zakata amwalikum kana zakat pirang-pirang harta araranjin thayyibatan bari gawe alus biha ku eta zakat naon angkusukum pirang-pirang diri araranjin wa ti'u jeung kudu turut araranjin da amrikum ka pamarentah araranjin tadkhulu bakal asup araranjin jannata rabbikum kana surga pangeran araranjin rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis al hakimu imam hakim an abi umamata hadis katampi di abi umamah kudu takwa araranjin di mana wae anjeun aya kumaha wae kaayaan anjeun takwa ulah pisah tina diri urang kumaha dituna wasallu khamsakum adegeun salat 5 waktu wasumu sahrakum digawe puasa sabulan nilana dina bulan Ramadan wa adu zakata amwalikum di mana anjeun boga harta wajib di zakatan kaluarkeun zakatna insyaallah thayyibatan biha angpusukum alus kalawan eta zakat pirang-pirang jiwa pirang-pirang diri araranjin wa ti'u la amrikum anjeun omat-omat kudu turut ka pamarentah araranjin kelas RT RW Bapak Lurah Bapak Camat Bapak Bupati Bapak Gubernur Bapak Presiden tadkhulu jannata rabbikum maka anjeun bakal asup kana surga pangeran araranjin ittaqu kudu sarieun araranjin da'watal mazlumi kana du'ana jalma nu ditolib fa innaha mangkasanya nyana eta da'watal mazlum eta tuhmalu diangkat itu da'watal mazlum alal gumami di atas mega yaqulu ngadawuh safa Allah Gusti Allah wa izzati demi kemuliaan kami wa jalali demi keagungan kami la ansuranna tetela baka nulungan temenan kaula ka anjeun walau ba'dahin jeung sanajan sabadana hiji mangsa rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis sa Tabrani Imam Tabrani an Khuzaimah bin Sabiti hadis katampi di Imam Khuzaimah bin Sabit kadua kalina junjunan alam pesen ka urang sadayana ittaqu da'watal mazlum kudu sieun kana masalah zalim kana ngadolim diri urang kana ngadolim papada manusia utamana anu saiman naon sabab tatkala urang ngadolim ka hiji jalma tuluy jalma nu didolim ku urang ngadua ka Allah maka dawuh Kangjeng Nabi eta doa diangkatkeun di saluhureun mega Allah da dawuh dugikeun ka sumpah dina dadawuhna wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahi
demi kemuliaan kami, demi keagungan kami nurek nulungan ka anjeun saur Allah walau ba'dahu sanajan dina sabada hiji masa. Ittaku kudu sieun araranjeun al-zulma kana dzalib fa inna dzulma mangkasanya nyanal dzalib eta zulumatun pirang-pirang popoe yaumal kiamati dina poe kiamat. Wattaku jeung kudu sieun araranjeun as-suha kana koret kana medit fa inna syuha mangkasanya nyana medit eta ahlaka geus ngaruksak itu suha itu medit man kajalma kana anu aya itu si man eta qoblakum dina samemeh araranjeun wa hamala jeung ngadorong itu suha hum ka itu man kana qoblakum ala amsafaku kana yen numpahkeun kana yen ngocorkeun itu man kana qoblakum dima'ahum kana pirang-pirang getihna itu man kana qoblakum wastahallu jeung ngahalalkeun itu man kana qoblakum maharimahum kana pirang-pirang paharaman itu man kana qoblakum. Rawa parantos ngariwayatkeun hukan hadis saha muslimun imam muslim kudu sieun kana zalim sabab saestuna zalim eta pirang-pirang popoe jaga di poe kiamat anu disebut zalim wad'u sayyi fi ghairi mahalihi neun hiji perkara lain dina tempatna zalim kadituna wattakusuh kudu sieun araranjeun kana koret sabab saestuna koret geus ngaruksak ka jalma-jalma samemeh araranjeun malah geus ngadorong geus ngajurung eta koret ka jalma-jalma memeh araranjeun kana wani ngocorkeun getih-getihna itu jalma-jalma memeh araranjeun jeung wani ngahalalkeun kana pirang-pirang paharamanana itu jalma-jalma memeh araranjeun. At-tahaddusu ari nyaritakeun bi ni'matillah kana nikmat ti Allah eta syukurah wa tarkuha jeung ari ninggalkeunana itu tahaddus bi ni'matillah eta kufur nikmat wa man jeung sing sahaja mah la yashkur anu teu syukur itu si eman al qalila kana anu saeutik la yashkur teu syukur itu si eman al katsira kana nikmat anu loba wa man sing jeung sing sahaja ma la yashkur anu teu syukur itu si eman annasa ka jalma-jalma la yashkur teu syukur itu si eman Allah ka Allah wal jama'atu jeung ari berjamaah eta rahmatun rahmat wal furqatu jeung ari pipisahan paburincai paburantak eta azabun siksaan. Rawa parantos ngariwayatkeun hukan hadis saha al Baihaqi Imam Baihaqi di mana urang menang nikmat ya Allah caritakeun sabab nyaritakeun kana nikmat ngarupakeun bagian dan syukur wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits sing sajama anu teu bisa syukur kanu leutik yakin eta jalma moal bisa syukur kanu gede sing sajama anu teu bisa syukur ka papada jelema yakin eta jelema moal bisa syukur ka Allah wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun ari babarengan berjamaah ngahiji babarengan teu paburantak teu paburincai eta ngonang rahmat Allah jeung ari aing-aingan pipisahan eta ngarupakeun siksaan ti Allah Rabbul Alamin naudzubillahi min dzalik. Lajeng hadis ka-20 At-ta'ani al-ari
rintih eta minallahi ti Allah, wal ajalatu jeung ari gagancangan eta minasyaitani ti syaitan. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha al Baihaqi Imam Baihaqi an Anasin hadis katampi ti Anas. Tenang tong rusak burusu kerintih antiin eta ti Allah ari burung busu gagancangan eta hakikatna ti setan. Itnani ari dua golongan eta layang luru moal ningali kalawan paningal rahmat sapa Allahu Gusti Allah ilaihima ka itu dua golongan yaumal qiyamati dina poe kiamat qati'ur rahimi hiji jalma anu begatkeun tali kaduluran wajarusu jeung jalma-jalma anu goreng jeung tatanggana. Rawa tos ngariwayatkeun hukana hadis saha Ad-Dailami Imam Dailami an Anasin hadis katampi ti Anas. Aya dua golongan jaga di poe kiamat anu moal ditinggal ku Allah kalawan paninggal anu rahmat. Nu kahiji jalma-jalma anu sok megatkeun tali persaudaraan qati'ur rahim. Nu kadua nu moal ditinggal ku Allah kalawan paninggal rahmat nyaeta jalma-jalma nu goreng atut kanu jadi tatanggana. Naudzubillahi min dzalik. Itnani ari dua perkara eta yakrohu sok ngewa huma kana dua perkara tea saha Ibnu Adama anak Adam. Yakrohu ngewa itu Ibnu Adam al mauta kana maut, wal mautu jeung ari maut eta khairun leuwih alus lahu pikeun Ibnu Adam minal fitnati tinimang fitnah. Wa yakrohu jeung mikangewa itu Ibnu Adam kilatal mali kana saeutikna harta. Wa killatul mali jeung ari saeutikna harta eta aqallu nyaeutikeun lil hisabi kana hisaban. Rawa tos ngariwayatkeun hukana hadis sa Ahmadu Imam Ahmad an Mahmud ibni Labidin hadis katampi ti Mahmud bin Labid. Aya dua perkara nu dipikangewa ku jelema, nu kahiji maut, nu kadua saeutik harta. Jalma Ibnu Adam ngewa kana maut padahal maut leuwih alus daripada fitnah. Nu kadua Ibnu Adam sok ngewa kana saeutik harta padahal saeutikna harta mata ngaringankeun matak nyaeutikeun kana hisaban. Sabab sakabeh manusia nu aya di kolong jagat nu baheula nu ayeuna jeung nu rek datang di mana tos dijogrogkeun jaga poe kiamat pasti bakal nyanghareupan dua panto, nu kahiji panto hisab, nu kadua panto mizan, dihitung segala rupana, ditimbang segala rupana. Isnani ari dua golongan eta yu'ajilu ngagancangkeun huma ka itu dua golongan sapa Allahu Gusti Allah di dunia di alam dunia. Al-baghyu hiji jalma anu lacut tegesna jalma anu gawe dosa gede, wa uququl walidain jeung jalma-jalma anu nganyeri ka indung ka bapa. Naudzubillahi min dzalik.
parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha Tobroni Imam Tobroni an Ibni Abi Bakrata hadis katampi ti Ibnu Abi Bakrah aya dua golongan anu digancangkeun ku Allah siksaanna di alam dunia keneh nu kahiji jalma-jalma anu migawe dosa gede sinah lacur jeung babaturanana nu kadua jalma-jalma anu nganyeri kanu jadi indung nganyeri kanu jadi bapa sementara indung jeung bapa sababut tohir li annahuma sababut tohir lil wujudi wa ta'yis indung bapa urang sabab nu tohir kana ayana urang jeung kana hirupna urang dosa ka indung dosa ka bapa teu kudu engke di akhirat di alam dunya ge bakal segera disiksa Allah naudzubillahi ijtanibu kudu ngajauhan araranjit al kibro kana takabur bainal anda mangkasanya nyana hiji abdi eta la yazalu teu eureun-eureun itu si abda eta ya takabur itu si abda hatta yakula sehingga ngadawu sapa Allah Gusti Allah taala mahlur Allah li malaikatihi ka malaikatna Allah uktubu kudu nuliskeun araranjeun abdi ka abdi kaula hada anu ieu pil jabbarina direng-rengan golongan jalma-jalma anu bedegong kabeh rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis sah Ibnu Abdi an Abi Umamah hadis katampi ti Abi Umamah anjeun wahai manusia sakolong jagat kudu jauh tinu disebut gumede takabur radul hak nolak hak sabab di mana aya hiji abdi teu eureun-eureun hirupna diasuh jeung diangon ku gumede Allah dadawuh ka malaikatna saur Allah uktubu abdi hada fil jabbari tuliskeun ku anjeun buku catatan amanat hiji ieu si jelma teh direng-rengan buku-buku catatan jalma-jalma anu bedegong kabeh dina hadis anu sanes Allah dadawuh la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar moal asup ka sawarga jalma-jalma anu gelap dina hatena eta si jalma sifat takabur sok sanajan kacidaleutikna ij'alu kudu ngajadikeun araranjeun akhir salatikum kana akhir salat araranjeun bil laili dipeuting witron karena sholat witir rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis sal Bukhari Imam Bukhari ij'alu kudu ngajadikeun araranjeun min sholatikum tina sholat araranjeun fi buyutikum dina imah di imah araranjeun wala tattakhidu jeung urang ngajadikeun anjeun hakana eta buyut kuburan kana pirang-pirang kuburan rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis sal Bukhari Imam Bukhari pang sae-saeuna salat sunat anu dipidamel dina waktu sunyi daya kajaba iwati salat witir jadikeun ku araranjeun salat witir ngarupakeun akhir salat anjeun dina waktu sunyi dawuh Kangjeng Nabi jadikeun araranjeun tangtungkeun salat araranjeun di imah araranjeun anu dimaksud salat dieu salat sunat wala tattakhiduha kuburo ulah dianggap ulah dijadikeun eta imah pirang-pirang kuburan sepi tina salat sepi tina maca Quran sepi tina zikir sepi tina ibadah-ibadah anu sanesna naudzubillahi min dalik salat fardu mah wahai bapak-bapak dirikeun di pirang-pirang masjid hakikatna
ngadamel masjid daya kajaba iwati ngawangun bumi na Allah, bumi rahmat Allah. Dawuh Kangjeng Nabi dina hadis-hadis anu sanes teu sakedik di akhir zaman jalma ngajadikeun imahna ngarupakeun kuburan, malah ngajadikeun masjidna kosong tina pangisina. Jang naon masjid diwangun lamun eta masjid rek dikosongkeun. Di antawis ciri na jalma-jalma anu neler salat nyaeta kaum bapak-bapak anu ngabiasakeun salat di bumi, salat fardu tangtuna henteu dipidamel, teu ditangtungkeun, teu diadekeun di masjid. Wangun masjid diwangun tapi masjid dikosongkeun, hakikatna nuar masjid, naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat pangaosan dina ieu waktos cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo pribados umumna kanggo wargi-wargi sadayana anu reresna ti Allah sinareng ti Rasulna nu lepat nantina kebodohan wae pribados. Mugi-mugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Billahi fisabilil haq Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.